Ari Neng di mana ieu? Wis sekolah, Bu. Wis sekolah di sekolahnya di mana? Di Dreamland. Naon? Dreamland. Dreamland. Wah, wina ka mana? Ka itu. Oh, cing rajin sakolana nya. Ya. Cing karunya ka mamah ka bapak, pokona mah cing rajin sakolana, ngalah cing pararinter. Neng oge cing Neng, cing rajin pokona mah sakolana ulah loba bolos kade. Kamu baheula teh inget kamu keur budak keur kieu. Berangkat sakola teh kamu mah lempang gitu tah. Kieu sarua jiga Neng, sami. Aduh, ngaheho Neng. Capek. Aduh, pokona mah kamu teh di Kapilabuna paling mana? Paling dieu. Oh, aya di ditu, paling ditu. Aya. Neng cing rajin sakolana nya kadenya. Nya, Cita-cita yang jadi naon? jadi kuat. Jadi paraji. Oh nya. Jadi dokter. Wah didoakeun ku ambu cing cita-citana cing kahontal nya. Pokona mah cing kahontal gitu. Bersama Ambu Ucuy ini bersama Ambu Ucuy semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Tuh, tepang deui nya sareng YouTube-na Ambu Ucuy. Tah Ambu Ucuy teh ayeuna nuju di Pilabuna. Tuh. Tonton terus YouTube-na Ambu Ucuy. Sadayana hatur nuhun. Tonton terus Ambu Ucuy. Cihung. Biasa Pilabuna teh anu aya di Cicalengka tuh geuningan raoskeun kieu. Aduh, geuningan mudun. Alah, mudun ya. Mudun. Naik. Mudun. Ah, pokona mah. Mudun. Naik. Ini parah nih. Naik. Tangting tuh. Tenang. Aduh, geuningan baheula amu keur anyang-anyangan keur budak keneh. Sok anyang-anyangan teh tah sok minum kieu baheula mah. Kemang sepatu. Tuh. Bari di pipir saung, pipir imah gitu tah. Pipir saung imah panggung bari ngarenos miminyakan papasakan tah ieu. Alah. Aduh. Cing sehat cing subur pokona cing subur. Gitu lah. Saya inget ke kamu budak euy. Ini parah nih. Ketik ini anungkeun Tuh. Tenang. Nah, alah. Andiekeun gitu. Ini parah nih. Aduh. Kamu euy. Makapok tadi ya, makapok ya enakeun suasana ge tiis nyaman dingin gitu tah nyamannya nyaman pisan ya dengan nuansa alam yang sangat sejuk di sini mah yang sangat enak menarik ya pokoknya mah Pilabuna tuh alah naik deui 1 2 3 5 4 iya mah enakeun pisan bener ambu yeuh jalan-jalan jauh nepi ka Cicalengka ieu Pilabuna tapi tempatna mending enakeun kieu wah cocok ya pajar keluarga alam anu indah pokona mah kudu dijaganya alam ulah sampai ka gunung-gunung tah itulah pokona mah ieu tuh aya jawer kotok tuh alah bener ya mah
saung gazebo di tengah-tengah balong. Alah, ngamang gitu eta teh. Nah, henteu tilelep. Henteu tilelep teh eta. Aduh, mendingan enak ieu tah. Waduh, enakeun pisan ieu. Saung di tengah-tengah balong tuh rumah makan teh enakeun pisan ieu mah. Ah, bener ieu mah. Cuacana sejuk, alamna ni endah tuh kebon awi ala raya kene. Lah ieu mah bener ieu mah bahagia ya orang Cicalengka. Mudah-mudahan ayeuna wisata atau rumah makan nu aya di Jawa Barat cing sarukses sadayana nya, cing mararajeng geureuyeukkeun we ayeuna mah pokona mah ulang geureuyeuk. Geureuyeukkeun enakeun pisan. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Sampai. Ibu-ibu. Pamirsa ambu teh penak sareng ibu-ibu urang taroskeun. Cing ibu-ibu teh dari mana ini teh? Kami dari Majelis Taklim Riyadus Sholihin Telkom Bandung. Oh, dari Bandung, Telkom Iya. Bandung. Wah, hebat. Ambu mau tanya, kesan main ke sini gimana nih kesannya nih? Pokoknya kami sangat asik, Sangat asik, sama asik, makanannya enak, Makanannya tempatnya, nyaman, Nyaman. pemandangannya bagus, Hah? pokoknya yahui deh. yahuy, Yahui. yahuy. Di sini pokoknya harganya murah, makanannya enak, terutama juga enak. sambalnya hebat. Manyus pokoknya. Manyus pokoknya. Pokoknya manyus. Atur nuhun ibu-ibu sehat, Alam sehat. banyak rezekinya. Amin. Nanti bisa main lagi sama Ambu. Abu hebat. Ayo dadah. Dah. Majelis. Bandung. Amun cuy. Amun cuy. Nuhun amun cuy. Enakeun kieu. Walah, ieu mah cocok yang foto-fotoan mah ibu-ibu tuh. Wah. Mantap pokoknya mah. Oh, walah, ieu mah aya lope. Wah. Bener ieu mah. Rumah makan enak ieu. Aya burung kakatua. Wai. Lu geningan. Hai. Hai. Waduh. Burung kakatua. Ambu sudah tua. Tuh ternyata. Nah, guys.
enak sarang salah sawios karyawan ti Villa Bundanya biasa nepangkeun sareng asa biasa napangkeun nami abi Aimam. Aiman tah Aiman tadi teh ambu jalan-jalan di hanap kene ti hanapnya dugi kayu ini anu dilaweseun kieu tempatna cing fasilitasna aya naon wae di dieu Alhamdulillah di teh fasilitas seueur aya tempat bermain kamu amurang kali aya aya paling pok di dieu teh paling pok aya muhun terus anu deui aya parap ikan lah para bikarnya nya amun tamu teh sok hayang nyimpen Ah, ikan karaoke aya di dieu aya tuh pamersa karaoke ge aya tah selain fasilitas tuanggeuna aya naon wae di dieu jadi mah seueur bade paketan nasi biasa atau bade paketan nasi liwet nah mangga eta mah Oh. pilih ku tamuna kumaha menu mesen muhun namun misalkan teh nasi liwet nah tadi kasih sambal lalapan tahu tempe tahu tempe Oh. minumna aya naon wae ieu seueur tapi biasa lar di dia mah aya jus jeruk sareng lemon ti rempah tah komo lemon ti rempah mah paling enak di dia paling enak muhun enak pemirsa tuh tinggal wah geningannya selain dengan nuansa alam yang indah tuangeuna raos minumna anu sareleger wah mantap we pokona mah cocok cing ai bukana ti tabu sabaraha dugi tabu sabaraha ieu di dia teh bukan teh di tabu 8 dugi dugi ka tabu 5 tabu 5 8 dugi tabu 5 sore muhun tiap hari teh nya oh tiap hari pamirsa tuh cing di mana ieu alamat teh Villa Bunda teh cing Villa Bunda teh aya di Kape Cibatu Ah. Desa Tangangi Kecamatan Cicalengka ah ieu teh tiasa pesen teh anu di luar biasa ke aya nomor telepon di dia Kayak aya di hana Kang Iman aya nomor telepon di dia atur nuhun nya so Kang Iman sehat alhamdulillah karyawanna sarehat amin ya cing Allah aya rezekina Kang Iman amin pokona mah majeng sadayana amin ya Allah keureuyeun nya mah atur nuhun sawang-sawangna atur nuhun hai atur nuhun Kang Iman sawang ampun cuy ah pamirsa urang tuang heula pokona mah waduh ikannya udah pokoknya mah waduh ikan bakar ya tambah sambal mantap ya ditampi sadayana orang tawang heula sadaya ka ibu-ibu ibu taruang heula waduh tuh ya aya Bu aya yuk bismillahirrahmanirrahim ayo tuang heula ayo ah awas Bu mantap malah enak pisan sama aya lotek tuh wah mantap ya wah Villa Bunda bener ya manis pisan pokoknya mah pemirsa enak ayo alah aduh yang lada segala alah kebereyan pemirsa saya cai Bu kebereyan ternyata aduh yang lada yuk enak pokoknya mah di Villa Bunda mah ya pokoknya mah enak lah di Villa Bunda mah aduh yang lada sambalna lada ibu-ibu lada sambalna aduh lada ternyata wah edun pisan bae pokoknya namanya aduh tuh masa kalau silap dongkap ka Villa Bunda nu aya di Cicalengkanya ayo amun cuy YouTube amun cuy baraya ambu hayu sadayana tonton terus YouTube na amun cuy ulah hilap ambu balik tuang heula sakitu atur nuhun jalan-jalan amun cuy atur nuhun amun cuy tihuy. Ibu-ibu